Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng sim kuring Mang Ian kidemang Gunung Halu teh geuningan nu kasep sakabupaten Bandung Baratnya, cek ma cek nini cek wa eta ge nya. Dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihariatan api kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina kinanjara kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring sijan raskeun hanca nu katunda dina padaran dongeng anu judulna Siruyung Kawung bagian anu ka-38 karya Bapak Sukandar. Ieu mangrupikeun karya lawas tahun 1860-an oge pengarangna ngantunkeun dina tahun 80-an nya. Tos dipedar kumang pirang-pirang pendongeng legendaris pusim kuring dipedar taya kajabi estuning kanggo malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan nya. Pamugia ieu karya Bapak Sukandar teh sing tiasa janten ladang amal kanggo pengarangna nya, sing ngalir ngocor ngagolontornya ka alam barjahna oge urang nya anu menikmati karya anjeunna hayu urang ngagip saperti zaman kiwari urang ngagip, urang transfer artosnya ngintun pulsa sakitu gaib gi pandugi. Tah aosan Al-Fatihah mah gratis pala wargi sadayana di mana urang resep ngadoakeun batur. Doa eta teh uih di ka urang. Hiji mangsa Allah bakal ngahadirkeun makhlukna pikeun ngadoakeun urang. Margi kitu hayu urang ngagip aosan Al-Fatihah sasarengan. Kabayang amun aya 10.000 nu nongton dina YouTube-nya sadayana ngintun Al-Fatihah hadiah nu luar biasa ngabungahkeun ka ahli kuburnya. Atuh pamugia hiji mangsa di mana tos titis tulis diajali urang ge nyusul para karuhun urang seueur nu ngadoakeun Allah ngeresahkeun nya ngahadirkeun makhluk-makhlukna nu ngadoakeun urang. Khususon ila ruhi ahli kubur Bapak Sukandar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syaurilahilahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana. Mugi aku kaberkahan ya aosan Al-Fatihah sakur-sakur anu sok manco dina padaran dongeng Sunda Mang Ian sing diberkahkeun nya, rizkina berkah kulawargana berkah elmuna anu teu damang sing dipaparin kasehatan sabihara-sabihari oge sing janten panggugur dosa anu rumah tangana sing sakinah mawadah warohmah nya, ulah nambih-nambih mamah karunya oge anu tacan kenging jodona sing dipenakeun sareng jodoh nu terbaik anu gaduh sametan sehingga dilunaskeun nya. Kadek sama tante eta teh panyakit lamun urang resep kanu riba mah nya. Mungkin usahana sing dilancarkeun sing untung anu nuju damel di luar negeri sing salamet sing untung sing sehat nya, sing nyaah dunungan teh kitu nya. Pokona mah kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan wabil khusus ka para pecinta dongeng Sunda Mang Ian sing bagja sing salamet sing jadi ahli surga sing sarolehnya. Oke ulah hilap di like di komen di share link nanya naon we komen masa kainget. Oke anu ngaraos kahibur ku padaran dongeng sim kuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu teh nya ieu nomor rekening atawa ngagibnya upami dina live mah saseueur-seueurna da bager kanggo meser acuk dulag kaleresan ieu dipedarna dina sasisiam. Supados tenyangklong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Siruyung Kawung bagian anu ka-38. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung di dieu geus bisa kaukur kumaha kahebatanana tanaga pamurtala
Daeta we awak Widarma teh nepikeun ka ngalayang kaharep ngaliwatan badan pamurtala anu saterusna ngakedebut kana taneuh. Nya lumayan atuh ari beg ari sak bae Widarma teh teu usik deui ku kituna mah sarua we jeung anu digebot ti luhur. Tah, itu balukana manusia anu asa aing teh. Cek pamurtala bari dongko ngaragap angen Widarma, ngarasa regreg oge lantaran Widarma teh ngan ukur kapaehan. Nini amah anu memang tiker hogha keneh nyaksian, tadi teh norojol katepas lantaran ngadenge anu ribut-ribut parearea omong, ayeuna barang mireng Widarma ngabebengkang kawas nu geus taya nyawaan teh ngagentak manehna asup deui ka jero. Puguh ti tadi oge geus ngarasa paur mireng hururupaan pamurtala nu sakitu minculakna tina ukuran beungeut manusia biasa mah. Ayeuna katamah deui make mahala Widarma geus cop weh yen eta teh lain sabangsa manusia malah nyangkana mah kelong jaluna. Mikir kadinya teu anta parah deui jerut nini amah teh ka dapur keteyep muka panto lalaunan kuliwed sasalingkeran di antara peuteuy selong anu rajeg gigireun imahna geus rada anggang belecet bae manehna lumpat bari kewer samping ngaran-ngaran geus kasebut nini atuh dipake lumpat sataker tanaga tapi tacan oge sakumaha jauhna anarong heap teh karna ngabengkot nanggung suluh bari digiringkeun ku ipah ngelek tolombong anu metung dieusi ku regang-regang kai. Atuh karna ari red kaninina anu keur lumpat ti babaranting nyampeurkeun ka manehanana teu kira-kira ngarasa reuasna. Teu anta parah deui gubrag bae tanggungan suluhna teh digubragkeun sarta deregdeg bae manehna lumpat muru ninina. Aya naon ini? Cekarna hari weus-weus. Aduh, cilaka Ujang, cilaka. Cek nini ama haruha hareho. Kunaon ini? Buah-buah aki nini. Cekarna gempeur sok sieun akina manggih kacilakaan. Aduh, lain Ujang, lain. Aduh, cilaka Ujang. Aduh, tahun ayah. Nini amah kalah nyarita sabulang bentor badis we anu sawan bari ditungtungan ku bibir gidigan sagala. Ai sing leres atuh nini aya naon ieu teh? Cekarna beuki gempeur ipah atunya kitu keneh mireng nini amah ngabiri gidig teh manehna kawas anu gehgeran kerwek manehna muntang kana tak-takarna tolombong wadah suluhna mah cul bae tadi oge digubragkeun. Aya taeun jalu. Aya kunti. Piraku ari nini siang-siang ieu teh pan? Cekarna ayeuna mah jadi ngariuk kaget. Lain kunti. Kelong. Cek nini amah ngabiri gidig deui. Asa piraku deui nini. Aya kelong waya kieu sagala deh. Kalong panginten ini. Ari Ujang sidik kelong. Malah Kang Dharma oge ayeuna teh keur ngajer-jer kawasna deuk dihakan Ujang. Nini amah bari ngageuweung-geuweung leungeun incuna. Antosan atuh nini. Antosan ini mah dipengkerwenya karena sanajan bari jeung tepati percaya oge tapi ari mireungeuh ninina anu sakitu dariana manehna ngarasa reuas oge. Belecet bae manehna muru ka imahna ipah atunya kitu keneh ngintil tukangeunana. Nini amah macul bae sinaan diprek sisi jalan bari nungguan suluh barang geus deukeut ka imahna lain deui karna ngaranjugna teteh lah aya jalma keur luhaloho tumpa tempo ka jero imah
red kana buukna anu rambu kririaban memang geus mata kaget oge komo barang karna sidik kana rupana nya munasabah mun kuninina disebut kelong teh mun geus neuleuh teh mah moal teu kitu rupana. Ipah anu harita nuturkeun teu jauh manehna ngaraneg bari ngarawe leungeun karna manehna oge teu kira-kira kagetna tapi ari manehna mah teu nyangka kelong atawa kunti memang manehna ti heula geus kungsi manggihan pamurtala nyaeta keur waktu babarengan jeung Jaja basa keur maluruh bah jagur di lemburna. Ku kituna geus teu bae dina hatena yen pangna pamurtala aya di dieu teh tangtu keur neangan karna lantaran Ipah geus ngadenge beja ti karna yen Jaja teh kungsi diragragkeun. Aya naon Ipah? Karna oge milu ngaraneg bari ngareret ka Ipah gigireun. Pamurtala geuningan eta ti Kang Nana? Pamurtala teh saha? Karna kaget tumeh Ipah mah make nyahoeun. Eta guruna si Jaja kapungkur kantos babarengan milarian bah jagur ayeuna ka dieu tangtos bari males kanyeri ka Kang Nana. Ipah ngajelaskeun. Ae kutan karna bari ret deui ka hareup ngawas-ngawas pamurtala. Na anak gebeg teh manehna meni nyeblak barang mireungeuh Widarma ngajolopong di buruan pugue pikeun karna mah jol-jol pudig di gue nafsuna teh geus teu bisa diampeuh deui barang manehna mireungeuh Widarma nu kawas geus taya nyawaan teu anta parah deui seak gajleng bae manehna luncat muru ka pamurtala anu tumrapna ka pamurtala mah teu kira-kira ngaranjugna lantaran kadenge aya nu nyebrut tukangeunana rikat manehna malik breh karna geus nyampeuk. Pamurtala ngagentak luncat ka gigir bari sungutna geus enga brek nyarita maksudna mah rek nanya heula meureunan tapi gerakan karna teh kacida cepetna sakitu manehna geus pindah tempat tapi karna anu memang ti tadi geus ngahiukeun panarajangna gerakanana teu kaneg terus bae nyuruntul nuturkeun robah badana pamurtala. Manggelanan baraya mangge kaula rek nanya heula ieu teh ceuk pamurtala ngagorowok bari ngolebat pindah tempat. Montong loba miwir sia memang geus nyata ani ka majelma jahat karna ngaplesat narajang deui ngahiukeun jurus Cibagendit. Dandang tuh baraya yah saenyana kaula mah aya nu keur dipaluruh ieu teh perlu neangan siruyung kaung. Pamurtala ngagorowok deui bari ngolebat nyingkahan panarajang. Montong nanyakeun siruyung kaung sia kaula sanghareupan murtala ceuk karna bari nyeburutkeun peureupna dina jurus jongjolong notog. Tapi kaula mah teu maksud ngayakeun riributan. Pamurtala kituna teh bari ngarasa kaget oge ieu jalma teh jol-jol nyahoeun kana ngaranna. Geus motong loba capek sia naon perluna andikana sadulur kaula karna bari terus narajang deui hatena mah kacida keheulna lantaran nu jadi lawan teh kacida pisan lingasna anu dina kokolebatana teh estuning mata klieur teu bisa ditembus ku jurus-jurus manehanana anu sakitu pinuh ijiran supaya ulah nepikeun ka meleset tapi teu burung bae ukur pusplos kana tempat anu kosong. Oh eta masalah manehna sorangan andika nu nyata-nyata salah ngadon ngaributkeun di lemur batur ceuk karna nyebrutkeun deui jurusna. Sakali ieu mah pamurtala teu bisa nembalan lantaran kakara oge manehna ngolebat ka gigir nyingkahan panarajang manehna kaburu ngaranjug manten lantaran kalawan teu katiten nu jadi lawan teh geus miheulaan ngacorelat motong pijalaneun. Memang harita teh karna ngagunakeun gerakan luncat warahan di tuan Behram anu pikeun pamurtala mangan ukur bisa ngakileuk nyerong pikeun balik di ka tempat tadi tapi karna kalawan kacida cepetna manehna sakilat motong di jalan dina gerakan orai kobra sukuna ngajejek bincurang lawan dina malikna deui awak manehna terus ngahiukeun dampaleunna kana punduh tapi pamurtala ngagentak tepak deku anu maksudna mapikeun nipu lawan seperti tadi anu dilakukeun ka Widarma tapi karna nu memang tingkat pangabisana aya di saluhureun Widarma
sakilat manehna geus bisa nitenan gerakan dampal leungeun musuh anu numpang dina pundukna ku karna mah jol-jol kajudi we yen ieu teh moal teu mangrupa pitapak. Ku kituna karna ngabatalkeun niatna rek ngagebug bunuk, manehna terus luncat bade nejehkeun dampal sukuna kana kekemplong pamurtala anu keur tepak deku. Pugu we lain deui pamurtala ngaranjugna, ari beuk dampal sukunya yang kana igana teu loba pamulah deui. Pamurtala terus bae ngajongkeng. Wah! Benar-benar urang dieu mah jelema teh atah sasar kabehnya. Ceuk pamurtala bari ngagentak udang deui, ku kitu teh mah manehna teh kaitung kacida kuatna, cacakan umurna geus sakitu kolotna. Ulah wakaca carita baraya, ketrukeun angguran mah wosen andika, percuma boga angkehan jadi tameng nasi jaja di kakaraku sakitu geus ngajoprak mah. Cekarna nambalang. Alah, uling andika wuduh ngaran si jaja. Pamurtala teu wudu ngarasa kagetna. Nyepugu we, murid andika lain manehna teh. Paingan kalakuanna teh teu beda ti sato hewan. Da kieu geuning rurupa anu jadi guru oge. Wah, setan sia. Da sia ngajablok teh janji engap bae ha. Cek pamurtala mending akidir barang ngadenge caritaan karna kitu teh sarta teu anta parah deui sebrut bae manehna narajang dina gerakan rau kelong ajamanana geus moal tatapasini deui janji beunang musuh teh bakal disasaak lantaran ceuceub ku caritaanana anu dianggapna ngandung panghina anu leuwih ti ukuran. Oge geus pasti yen ieu jalma teh musuhna jaja mana kitu oge pok-pokanana. Karena teu cileureun neuleuh petalaku musuhna anu teu beda we ti bagong bayangan manehna ngagentak ngalelepkeun badana dina gerakan orai kobra teuleun dina ngolebatna kagigir teh bari nyebrutkeun dua ramuna dina gerakan caladi noktrok. Tapi pamurtala cukup awas, manehna rikat ngarempod sedengkeun leungeun kencana ngahyuk rek ngababuk pigelangan lawan anu juruntul di handap sedeng leungeun katuna nyebrut ngasupkeun jurus kandang wusi rek ngahancak gadokarna. Monteng salah sabsulusup sia lumpat ka mana oge moal burung teu diudag deuleuh. Ceuk pamurtala geus ujub yen panarajangna tangtu bakal hasil. Tapi manehna ngaranyug deui bae lantaran samemehna bek oge jurusna keuna kana sasaran karena geus ngolebat manten ka hareupeun motong jalan sarta tacan oge leler kareuwasna dampal suku lawan teh geus ngajedak kana bincurang. Kekar oge pamurtala rek ngejat dampal leungeun karna geus nuruntul anu saterusna ngajedak kana pundukna anu pikeun pamurtala mah geus lain caturkeun deui nyerina atuh. Tapi manehna masih keneh tahan teu burung masih bisa naraja ngasupkeun jurusna nyebrut ngajojo dada anu kosong taya aling-alingna. Akibatna ayeuna mah karna anu ngaranyug lantaran kusangkaan tadi mah lawanna teh pasti ngarempeyek tapi buktina kalah nyebrutkeun peureupna. Anu pikeun karna mah geus taya didangka pikeun nakis anu tumberapna manehna ngadayagdag kurang-kurang nahan mah geus pasti manehna bakal nangkarak bengkang. Budah baraya. Ceuk pamurtala maksakeun nya kakak berhenti ditu nama kanyerina mah teu dirasa kaubaran ku gerakan manehanana nu geus hasil notog dada nu jadi lawan numun dititenan riuk beungeutna musuhna oge pada ngaranapan kanyeri anu lain lumayan. Karena teu nembal panona kalah muncereng geus cope dina hatena yen ieu jalma teh memang bener-bener hebat mun diukur tina kakuatanana mah jeung Bah Jagur memang saimbang ngan pamurtala mah gerakanana leuwih lingas. Atuh pamurtala barang mireng nu jadi lawan kalah ngajengjeun teu beda we ti nu satengah hate manehna nyerenge seuri. Kakara oge ngabrek ngomong ngadadak bingirna ngalingkup deui lantaran sakilat katite nu jadi lawan teh nyebrut narajang. Manehna ngagentak ngejat kagigir kolebat karena nyusul tepus ngepretkeun dampal leungeunna dina gerakan kurame ngabinti. Tapi kalawan teu disangka-sangka leungeunna geus hasil bisa ditewak ku pamurtala kalawan ngagunakeun hiji tanaga nu teu bisa diukur kumaha kahebatanana pigelangan leungeun karna dicentok satakerna. Karna satikah polah nahan tapi tetap manehna nyoloyong ka hareup sakilat pamurtala malik hiu plug jurus kandang wusi teh nyayang kada kekemplong karna anu kaayaan badana keur nyolontod
Pangkieu karena ngakaleong kabelah kenca, hiuk di Pamurtala ngirimkeun jurus ti gigir anu teu bisa disingkahan di ngacedakan carehamna, anu akhirna karena ngudupung. Tapi puguh oge kakuatan karena oge memang lain bantrak-bantrakeun. Bener harita manehna ngarasa ripuh, tapi karena masih kene bisa hudang deui, sarta samemehna Pamurtala ngayakeun deui panarajang karena geus ngejat ngajauhan. Ulah ngejat baranya, tembongkeun kalalakian anika teh. Ceuk Pamurtala nya kakak nimbulkeun ngakedurna hate karna teu beda we tinu direrab. Daya bayana kaulah ngejat ku jurig kuris pantar sia. Setan sia, molar sia ayeuna mah. Memang kaceceubna Pamurtala disebut jurig kuris teh. Nu karasana ku manehna mangrupa hiji hinaan nu taya hampuraeun deui. Ku kituna sabrut bae manehna narajang kalawan ngagunakeun tanaga nu kacida hebatna, ngarasa sok sanajan musuhna kudu tetep kabinasa lantaran manehna geus ngarasa teu tahan ku ucap-ucapan anu sakitu rungsebna kana hate. Tapi buktina karena anu ditarajang teh tetep nangtung ngajegah, sedengkeun Pamurtala ngadadak ngoceak bari nyekelan leungeunna. Sing horeng karna teh harita ngagunakeun gerakan besot warisan ti Tuan Behram. Kitu peta teh sanya nama awahing ku kapaksa, eukeur mah manehna sorangan ngarasa eungap ngalawananana, turug-turug inget ka Widarma, sanajan ku manehna katempo Widarma teh geus hudang deui, tapi kabireungeunna bangun anu ripuh pisan. Ari Pamurtala dina lumpatna pikeun nyalametkeun awakna teh geus teu mikirkeun ka mana-manana, pokona mah asal bisa gancang-gancang nyingkahan bahaya.
manehna teh harita kebat mangpurung ka Citalahap, lamun terus mah tangtu bakal anjog ka Ciberem anu kadituna ka Cisewu Banglas kabawahan Bandung. Geus kitu we keur saning Gusti Nu Maha Kawasa, dasar pamurtala kudu bisa papanggih jeung gumilar Katut Pamajid. Waktu init bareng jeung Surya kabungbulang tea, maranehanana ngagunakeun jalan jajahan anu ngabulungbung ti Cisewu supaya ulah belot sarta jauh teuing lamun kudu ngaliwatan Garut mah. Memang ku waktu tadi mah rek nyelang heula sindang ka Cicapar lantaran ngarasa melang kanu ditinggalkeun, tapi dipikir deui ku gumilar tangtu lila teuing mangka-mangka ari hate mah hayang geura nepi ka Bungbulang pikeun manggihan anu ngaranna Mursid. Anu cenah ceuk katerangan Mbah Jagur mah anu ngarebut wijana, keur jongjon we tiluanana teh ngalenghoy, harita teh rek ngadeukeutan lembur Ciberem, ret kahareupeun aya nu keur cinulukanapeun tangkal kai, sirahna nyuuh kana leungeun kencana anu ditumpangkeun luhureun dua tuurna, sedengkeun leungeun katuhuna ngulapes gigireun badana. Gumilar jeung Pamajid barang bere oge geus kacidang ngarasa kagetna barang mireungeuh anu nyuuh teh, sanajan bener beungeutna teh tembong tapi buukna jelas ngarumai panjang ngaliwatan pundukna, teu beda we ti buuk awewe. Sedengkeun anu buukna model kitu mah taya deui iwal ti pamurtala teueuh kandang wesi. Komo barang geus deukeut, tetela teu kapalingan yen anu keur nyuuh teh pamurtala, leuwih-leuwih gumilar Katut Pamajid ngaranjugna lantaran jelas kabireungeuh leungeun katuhna pamurtala teh baloboran getih. Adi disidik-sidik horeng si mana horeng molopong kulitna ti handapeun siku nepikeun ka pigeulangan. Pamurtala, damel naon Bapak teh di dieu? Gumilar sakumaha sonona oge nanya mah lirih lantaran geus kajudi yen pamurtala teh keur ngaranapan katunggaraan. Na anak koreja teh pamurtala teu sirikna ti buburanjat, red kanu nanya ke rajeg hareupeunana, tetela teu kapalingan yen anu duaan teh memang mitrana pribadi, boro tadi mah ngarasa reuas panya teh musuhna terus ngobrot, red deui kanu saurang apal keneh nyaeta anakna Mbah Jagur. Oh, alah, jang Pamajid geuning. Ceuk pamurtala carina akdak, pugu dati tadi manehna keur nyegruk ceurik. Kuniang manehna hudang, red ka Surya kaget. Nah anakna Mbah Jagur bet mimilu ka gumilar, padahal kapan bapana teh sasat musuhna gumilar anu keur dipaluruh lantaran nyulik anakna nyaeta Wijana. Kunaon Bapak teh atuh? Gumilar ngagentak muru rek ngabantuan pamurtala nu bangun hesena keur rek nangtung teh. Olah, tiwas Bapak teh Kasep, tiwas. Pamurtala geus teu kawawa deui, bruk bae nyuuh kana tak-tak gumilar, sanajan manehna ngarasa kacida bungahna tepung jeung gumilar Katut Pamajid teh, tapi da puguh kayaan hate keur meujeuhna ngandung kanyeri anu pohara. Teburung bae manehna nyegruk nyeung cerikan diri pribadi nepikeun ka ngalaman teu kuat ngalawan budak satepak anu dianggapna bau caringau kene. Aya nu gawe jahil dengki kaniaya kitu ka andika teh pamurtala. Ceuk Pamajid nanyana lirih. Leres Pamajid. Urang mana cenah? Urang Bungbulang. Eleh. Saha ngaranna pamurtala? Luput Pamajid. Ngan katulahna teh Siruyung Kaung. Siruyung Kaung? Pamajid kaget. Leres Pamajid. Manehna anu natuan leungeun andika teh pamurtala? Leres, budak urak keneh namun hebat. Anak saha cenah? Ya duka atuh Pamajid, kaula oge poekeun. Jang Surya,
cobi milari cai kanggo ngumbah tatuna pamurtala. Pamajid bari ngareret ka Surya. Anakna Bah Jagur manehna teh Pamajid. Pamurtala bari ngareret ka Surya anu geus ngincid rek neangan cai kalebah. Anak kukutna cenah mah. Ayeuna mah sanggeus manehna nyahoeun yen lain anak tegesna Bah Jagur. Manehna mimilu maksudna hayang nambahan pangartina. Wah, buah-buah Pamajid. Pamurtala bari ngareret ka Gumilar, reret anu ngandung tanda tanya. Berenang curigaeunnya ieu teh anakna Gumilar teh ya. Sanes Pak. Pun anak mah aya ciri ceda dina tarangna. Nu mawi ayeuna abdi aya di dieu oge nyaeta bade maluruh pun anak kabungbulang. Margi saur Bah Jagur mah kapungkur teh kantos aya nu ngarebut ku hiji jalmi anu jenenganna Mursid. Cenah ayeuna aya di Bungbulang. Wah, udan teh kitunya. Mugi-mugi we atuh tiasa kapendak Jang Uum. Sumuhun, nya mugi-mugi wae aya milik sadayana. Sumuhun Jang Uum. Ari budak anu bieu teh musuhna Ki Jaja. Pamurtala ngalegot deui kana soal Surya. Tos alakur deui ayeuna mah Pamurtala. Kapan abdi sareng Pamajid teh kantos ngarereb lami di bumina Jaja nyaeta waktos waktos maluruh Bah Jagur. Namung pependakna mah di jalan. Nya manehna masihan katerangan yen pun anak teh direbut ku nu ayeuna mangkuk di Bungbulang. Sumuhun. Sae bae atuh pamitos akur mah. Mung naha cenah Ki Jaja atuh ngiring ka dieu. Kunaon cenah Jang Uum? Puguh bade pangantenan manehna teh. Cariosna mah sasi payun. Kara? Nyanuhun bae atuh. Surya anu keur tadi neangan cai geus ngurunyung deui bari mawa cai ti wahangan diwadahan kana batok. Sok diasongkeun ka Pamajid, ngareret sakilat ka Pamurtala, rada ngageter oge manehna inget deui kana kajadian baheula waktu rek mateni Jaja teh di saung tengah kebon. Kapan harita jadi korban mah si bongkok alias Pak Irpai jadi korban bedogna Bah Jagur. Cobi panangan teh Pamurtala. Pamajid bari ngojengkang kagigireun Pamurtala. Gereyem bae Pamajid babacaan bari nanggeui batok anu dieusi ku cai. Kira-kira meunang sapanyeupahan regot cai teh diuyup. Sebrot dibura-burakeun kana leungeun Pamurtala anu boleger beureung. Geus kitu ku siwel Pamajid ngaluarkeun wawalun. Heg tatuna Pamurtala teh dibeungkeut. Dupi ayeuna Pamurtala teh bade teras ka mana? Pamajid sanggeus beres meungkeut tatuna ngasongkeun pananya ka Pamurtala. Nyata, kumaksud tadi mah bade teras wangsul. Tapi ayeuna mah bade ngiring bae ka Jang Uum. Pamurtala bari ngareret ka Gumilar saolah-olah anu menta kasaluyuanana. Nyata aya pamengan atuh pamitos kiat deui mah, mangga tu urang mios deui. Geus kitu mah bring bae arini tidinya jadi opatan. Pamurtala sajeroning leumpang teh mikir rusras ka musuhna tadi. Sanajan bener Gumilar taya basana tapi kumanehna geus kajudi. Mun engke paamprok deui tangtu musuhna teh bakal disinghareupan ku Gumilar. Ret manehna ka Surya, leuh mun seug disanghareupeun teh sarua pisan dina tangtunganana mah. Ngan teuing dina wosena, tapi dina kira-kira manehanana tangtu Surya teh moal kuat. Ngan lamun dilawanan ku Gumilar, kawas-kawasna bakal rame.
Karena anu keur waktu tadi dipanglumpatkeun ku pamurtala, koloyong bae nyamperkeun Widarma anu keur diuk bari hahargungan, jung ku karna dicengkatkeun sinanangtung, maksudna mah rek dibawa ka jero imah. Bener-bener ripuhna teh Widarma lempangna maniru manggieung. Naon ku rasa teh Wid? Cekarna bari nyangkeh Widarma. Ieu we awak mani asa pasiksakna talinu karasana teh. Widarma bari tungkul ngeteyep asup ka jero imah. Nya, na dikumahakeun atuh tadi teh? Digebot, tuluy dibebeutkeun. Hebat oge tanagana mah. Sakitu geus aki-aki teh. Atuh aki-aki oge ngeusi. Ngan eta we rupana meni matak pikas beureun pisan. Majarkeun teh saur nini mah kelong lalakina cenah. Karna rada ngarenyung. Angkat ka mana ari nini teh nya? Widarma bari luak lieu. Kapan nyusulan kuring ka ditu pangi di jalan. Ayeuna oge keur ngantosan keneh we meureun lantaran kuring teh di ditu nunda suluh. Ke atuh nya Wid rek nyusulan nini heula. Cekarna bari ngojengkang kaluar. Red ka Ipa tetela geus eueuh dina tempatna, manehna mah geus hideung ngabelenyeng ka tempatna urut tadi rek ngabejaan nini ama. Kakara oge jurut karna teh kana golodog, ana rongheap teh Ki Ardaim ti Cikupa maneh haruha hareho, sadatang-datang teh paralak bae manehna ngabejakeun kakarna, yen tadi cenah waktu manehna keur ka Wanagiri, ka imahna kadatangan ku hiji jalman wandana matak pikagilaeunaker. Natanyakeun karna dumeh ti heula teh geus ngalawanan Mbah Jagur. Atos ka dieu bieu mamang. Rupina baturna Mbah Jagur atanapi naonana meureunana. Duka kuring mah da kirang terang. Mung nu tetela manehna teh guruna musuh abdi namung tadi oge tos sina nyingkah ti dieu. Karna dariana keur nyaritana. Mangga atuh kalebet mang. Daya Widarma abdi mah bade nyusulan heula ku nini teh. Geus kitu mah jrut karna turun kaburuan terus ngagedig ka tempat tadi basa manehna nunda suluhna. Ari jol teh Ipah keur alewo we cacarita ka ninina. Ari rongheap karna nyampeurkeun Ipah ngadadak eureun cacaritana. Anak kelenyu teh mapag ku imutna. Ku kitu teh ama manehna teh teu kira-kira ngarasa sugemana lantaran tetela kadeuleu ku matana sorangan yen panutanana teh bener-bener lalaki langit pilih bobot pilih tanding beunang dipake panyalindungan di mana manehna katarajang Pancabaya. Cagayaan Ipah jeung karna ayeuna urang nyelang nyoreang deui ka tukang hanca anu kungsi ditunda lain rek diculkeun. Rombongan gumilar geus narepi ka Bungbulang, kuncung-kuncung anu dijugjug teh ka imahna Aki Mursid. Sajabana ti rek nanyakeun di mana perenahna anu keur dipaluru, oge bari deuk nguruskeun pasualanana Pamurtala. Memang ieu teh kahayangna Pamurtala sorangan lantaran pamikirna galunganana tadi jeung karna teh sasat teu puguh naon anu jadi marga lantaranana. Ngan aya nu matak teu kaharti teh eta bet mamawa kajaja muridna pribadi, bisi bener aya pakuat pakaitna jadi nungtun rasa kapanasaran pikeun Pamurtala mah.
Ieu sababna nu matak Gumilar teh terus bae diajakan ka imah karna atuh pikeun Gumilar mah teu pisan-pisan nyangka yen anu dijugjug teh sanyana mah nya kadinya pisan. Ari Surya sajeroning nuturkeun teh hatena mah teu wudu make seseblakan sagala, ku kitu teh ama manehna teh bakal panggih deui jeung Ipah katut karna lantaran kapan cenah ceuk kateranganna pajamian Ipah teh nuturkeun karna kabung bulang anu pikeun manehana mah geus tinangtu bakal ngarasa era. Pang-pang namah ka Ipah dumeh waktu ti heula teh manehna geus kungsi ka usap setan. Harita karna keur ngariung keneh di tengah imah malah Ki Ardaim oge masih tacan balik. Manehna milu ngobrol hayang leuwih jelas meunang katerangan tina hal kayaanana Pamurtala. Tadi mah manehna teh ngan saukur ngadenge bejana we tinu jadi pamajikanana, tapi teu jelas deui ukur ngabejakeun cenah aya jalma nu kitu pandena nanyakeun anu kungsi patelak jeung Bah Jagur katut Bah Bejo. Boh pribumi boh Ki Ardaim saurang oge taya nu teu kaget atuh. Sanajan bener Ki Ardaim mah ayeuna oge ngan meunang beja deui bae, tapi puguh karna sakitu tetelana dina nyaritakeunana teh nya kababawah helok we ari raskururupaanana Pamurtala mana mahiwal teuing tinu sejen carek wiwilanganna mah saumur nyunyuhun hulu kakara manggi. Beres ngadongeng karna mah jurut bae kaluar pokona mah ngarasa melang kanu jadi aki nyanyabaan ti isu keneh wayah kieu masih keneh tacan ngarongheang. Taksiranana indit-inditanana teh katutuluyan beuki deukeut beuki sidik ari breh teh teu kira-kira matak ngagebegna lantaran tetela kanu tiluan mah apal pisan nyaeta Pamajid ti Cicapar, Surya ti ujung kulon jeung Pamurtala nu kakara tadi pisan riributan jeung manehanana. Nu matak leuwih-leuwih ngarasa kagetna teh eta ku babarengan jeung Pamajid katut Surya. Ari ka Pamurtala mah teu matak ngajadikeun helok datangna deui teh meureun ngan sakadarek nuduhkeun. Meureun Pamajid teh nanyakeun ka Pamurtala di mana imahna karna mana ayeuna Pamurtala balik deui oge. Ngan anu jadi pikiran teh rek naon pangna Pamajid los-los kabung bulang oge mun bener Pamajid teh rek kamanehanana naha naon perluna ongkoh deui sanyana mah tacan nyahoeun yen manehna urang bungbulang. Sabot karna keur ngajanteng keneh bari dirobeda ku rupa-rupa pikiran anu masih keneh dilimpudan ku rasa kakagetna. Pamajid anu memang geus awaseun kakarna ngagentak nyampeurkeun kakarna bari nembongkeun bubuden anu someah naker taya tanda-tanda maksud goreng. Malah mun dititenan pok-pokanana mah Pamajid teh bangun anu kacida kagetna dumeh kabeneran papanggih jeung manehanana. Ae geuning di dieu jangkarna teh. Sumuhun Aki, dupi Aki bade angkat ka mana ieu teh? Karna bari nyolongkrong ngajak sasalaman, ret ka Gumilar manehna gancang unggeuh, ret ka Surya jeung ka Pamurtala ngadadak ngariuk baeud baketut teu beda we ti anjing neuleuh ucing semu-semu anu ngahrengan. Sanggeus sasalaman jeung Pamajid terus deui karna nyolongkrong ka Gumilar. Puguh ieu jangkarna. Aki teh nganteur ieu pun anak jang aya kaperyogian ka dieu kabung bulang. Pamajid bari ngareret ka Gumilar. Sumuhun mangga tuh calik. Karna sanggeus sasalaman jeung Gumilar teh terus nyolongkrong ka Surya sumawona ka Pamurtala mah ku kituna boh pikeun Gumilar boh pikeun Pamajid teu wudu jadi nimbulkeun kakaget oge. Tapi pikeun sadirieun Pamajid mah kagetna teh ngan saukur ngeunaan jeung Pamurtala ari jeung Surya mah nya pantes kapan musuhna. Mangga jangkarna. Sawios engke Aki tangtos sindang ka bumi mung ieu mah Aki teh sejatu maros dupi anu jenengan mursid di mana kitu bumina. Pamajid teu daekeun waka unggah lantaran pamikirna rek ngaheulakeun urusan Gumilar
urusan pamurtala jeung karna mah gampang geus kanyahoan ieu imahna. Aki Mursid, Aki Mursid mananya Aki? Karena ngariuk kaget dumeh pamajid teh natanyakeun akina. Mursid urang dieu, urang Bungbulang. Nah aya sababaraha urang kitu jang karna anu jenengan Mursid teh? Pamajid Malik nanya. Jenengan Mursid di dieu mah mung saurang nyaeta pun Aki. Mung ayeuna nuju teu aya nuju angkat ka Citalahap. Ae kutan? Kaleresan atuh geuning eyang jangjana anu dipilarian teh jang Uum. Pamajid bari ngareret ka Gumilar. Atuh geus lain deui ngagebegna Gumilar barang ngadenge katerangan karna kitu. Anu antukna panuna kalah olohok mata simeuteun neuteub ka karna teu ngiceup-ngiceup. Mun seug caritaan Mbah Jagur teh memang teu ngabohong, nyameureun ieu budak lalaki anu baheula meunang ngarebut ti manehanana teh ongkoh mun ditaksir umurna estuning moal mencog tangtu wijana teh geus sagede kieu. Ieu sababna anu matak Gumilar terus neuteub teu ngiceup-ngiceup hayangeun sidi kana tarangna sugan aya ceda tapi luput teka tempo lantaran katutupan ku iket anu meungkeut sirahna. Karena atuh anu diteuteub antep-antepan ku Gumilar teh hatena ngarasa teu ngeunah oge. Nu katampana kumanehna mah teu beda we tinu keur diukur pangabisana, boga pikiran kitu soteh dumeh dihubungkeun jeung kahadiranana Surya katut pamurtala ayeuna da geus tangtu ieu jelema teh keur dikumahaan ku maranehanana. Sabot kerkayaan kitu dak dumadakan ipah kaluar ti panto dapur nempo anu keur ting rariung di buruan teh manehna ngargo malah teu kira-kira ngarasa reuasna lantaran sajabana ti mireungeuh pamajid teh kumanehna katempo aya pamurtala jeung Surya. Kukituna pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.